mending melaan duit kita mau baturan ha. Jama aya mah kudu duit. Wes lah, tong babacot. Ya naon maneh ka dieu? Tawaran kerja yang kemarin bos, saya terima. Aya racun mah urang buah kawauhan babaturan anu sok nyinan racun rek racun naon wae ge aya asal maneh kuat duit. Aslina maneh tah aya teh mun heueuh bener aya urang siap mayar tapi ieu urang teu moal duit cash kayak kurang ditransferkeun. Arah ya gitu ya teh iseun kieu imah teh biasana sok tara dikunci imah teh masuk itu dikunci Deh urang masa mineng teh ka budak dua jeung si Denny jeung si Widi. Ini tuh ketemu pamit acan kan jadi urang si nu kare paus sampai 2 poe we. Dape wae ku kitu nama lamun udah kadinya urang ge sarua nyeri hate. Pan apal urang oge apalna di sieuceun nu boga kontrakan. Hampura we bejakeun ka barudak urang teu pamitan da geus sidik cenah. Inditna jam 2 subuh. Keun bahaya tuh kitu mah meureun manehna matak ini teh ge boga paniatan alus meureunnya. Baiklah ku urang mah didoakeun we sing salarukses sing salager-bager lah intina mah sing rahmat salamet lah sing jeneng lah gitu. Geus lah bae barudak dua eta mah. Ayeuna mah urang ngopi weh, datengeun nah ngobrol lah itu ngopi mah. Wah, sia sing anu goblok duit wae jang ngopi. Kalem, karek jang kopi mah aya. Oh, heulah itu sok. Kalanya daguan heula. Siap. Bang kenaon bang Kieu we keur ngopi naon maneh ka dieu? Bang biasa we ulin sekalian butuh penerangan Sama rok aing teh neon. Maneh mah da bebeungetan kieu mah geus tebak. Pasti soal perasaannya. Atuh damang kasade ya tuh lain ka kolot sorangan mah apaan emang teh dianggap kolot urang teh Lain enggak apa-apa maneh atuh. tuh sidikan era mang komo ieu rek ngobrolkeun masalah hate. Hate. Emang kunaon hate maneh? Mang hate mah keukeuh bogoh hasilusi. Apaan mang ge nyong sorangan tiba heula urang memetna ka si eta. Ngan hiji mang masalahna. Tapi di dia siap bel. Semua ini karena duit. Peu kopina. Nah, atuh kur hiji. Atuh seteng-seteng we. Terus atuh ini mah kumaha maneh nu ninyuhna. Tok, peu. Enggak sama tadi saja jalan si Argot. Siap atuh. Nunya.
Pe urang poho tadi teu meui rokona. Warna tuh. Atuh urang meui rokona ah. Oh, sip. Kadang deui aing hasil. Emang kunaon? Si Lusina bogo kasih cepel. Si Cepel. Cepel banget maneh. Heuh mah. Hare mah kumaha kitu? Gitu. Geus saya mau ari cek amang mah. Geus saya mau ka DHT jeung lain. Da we teh lain si Lusi hungkul meureun. Jeung urang teh kudu sadar diri, urang jeung si Lusi teh teu saimbang dinu sagala rupana. Nya tuh dah mang kumaha deui, ieu mah masalah hate. Teu sagampang malikeun dampaleungeun. Tuh, Mang. Ya mah, bisanya mana teh bisa we. Yang itu nya, mang gawe heula, bisi kabur barang. Mana bisi deg di dia we heula tuh. Ya si mak gedeng deui balik di sawah. Kalau tuh mang urang di dieu heula, bayang ada goan si emak balik. Urang rindu euy, geus kita teh panggil si emak. Maneh we lah. Heuh nya. Heeh, Mang sok. Saburi mah aing lieur ngadadak ieu teh. Nah aing teh pikiran hutang teh. Saburi nah aduh ngajedud kieu. Misi aing sukses. Bos. Bisnis makin jalan. Pantesan ya. Poya-poya. Weh, mumpung boga bati loba ira deui ya. Bener bos. Minum bareng marah nih. Oke. Jarang-jarang, Pak. Orang masing-masing pada boga kasibukanna. Ayeuna mumpung geraya milik, duit cair konsumen beuki loba. Selamat siang bos, maaf mengganggu waktunya. Oke, siap. Aya naon maneh tadi? Ada kabar naon? Ya, kabar baik bos. Aya kabar baik naon? Misi selesai bos, target sudah diamankan. Bagus. Langsung bawa ke markas. Siap bos. Oke, mantap. Win. Siap, Bos. Atas keberhasilan bos kita. Kerja bagus. Aya naon, Dik? Udah dengar kabar belum bos? Kabar naon? Tentang ajudan bos si Aceng. Si Aceng, kunaon si Aceng? Kamari pas beres ngobrol yang murah. Dekak aja, mangihan mainan kaciduk polisi. Kaciduk polisi? Masalah naon? Transaksi jual beli korek bos. Jual beli korek? Kaciduk? Bahaya. Ancaman. Buat marane, geus aya contoh ieu, lebih waspada, hati-hati kita beroperasi, oke? Siap. Si Aceng ayeuna geus aya di kantor polisi, geus kaciduk, terapi pisan main. Terus orang perlu jadikan contoh, kudu lebih waspada. Oke, Bos, lebih waspada. Geus lah. Yang penting ayeuna misi yang urang penting ayeuna geus selesai ku si Dede. Yang geus bukeun bawa langsung ke markas. Bos, berangkat membawa target. Oke.
berat euy. Bet. Kurang main di dia. Tadi. Mana kemana, Bet? Kita harap. Mana kenaon di dia? Cepet make ngagoler segala. Oh, ayeuna urang nyaho racun ti urang kasih cepeukeun ya. Lah geus lah tong ngomong. Ayeuna maneh milu ka urang. Mun maneh hayang ngarobah nasib. Kela, urang mah hoream pipilueun pek urusin ke maneh. Ieu mah duitna gede. Geus lah tong ngomong, hayu milu ka urang. Aslina ye, lamun heueuh duitna gede, urang rek ngilu. Oh, geus hayu tuturkeun we urang. Aman bos. Bisa ieu. Upo bos dipenta minta urang mau balad. Ieu baladna. Tapi ieu budak lamun ayana naon maneh nu tanggung jawab. Siap bos. Urang nu tanggung jawabna. Kalem. Udangkeun. Udang. Naon dia? Sia di dek aing gigian naon maksudna ha? Naon aing kudu ngilu ka maneh? Oh duitan sasara aing. Jadi saya melimelaan duit ketimbang bebaturan ha? Jamal aing mah kudu duit. Bos lah, tong babacot. Aing teu nyangka ka sia dek. Sia nu bisa berpikiran pesik ya anjing. Aing benar-benar mah poho karena perlakuan sia ka aing sudah kieu. Gas, ganeng, adon paras ya. Babacot pisan, lieur ngadengen lagi. Cepeng anjing balik. Wir. Siap bos. Jadi iya, jadi siap ketua geng kecluk. Aing Maneh anu geus ngahambat pikeun kana bisnis anak buah aing operasi di kampung ieu. Ngahalangan piduiteun men. Nu paling utama maneh apal si Lucy? nyaho. Siang geus nyeri hatena adi aing. Jelema kawas maneh teu pantes hirup. Ieu waktuna maneh balik salila-lilana tong aya di kampung nu keur dikuasai ku aing. Woi, bisi boga pesan-pesan ndek disampaikan ayeuna. Sok we anjing tema ku aing. Pecundang anjing sia mah wanina kur kieu anu ko. Piceun kana Maman. Sing rapi. Siap bos.
Wir, bantuin. Siap bos. Aing balik. Oke. Wan. Cabut. Ya naon itu euy. Si Jawir nu si Tede bebarengan euy. Ya, kena raun ya, nanaonan itu kieuan. Wir, sia nanaonan yang si ieu. Eta si Cepeu. Nanaonan sia teh? Lah si Cepeu di kumaha? Heeh, si Cepeu ku aing di Podaran. Si jauh lah pipilueun. Sia maksudna naon modal si Cepeu? Sia rek cilih modaran yang bawaturan sorangan. Naon maksudna sia? Bela naon sia teh? Kalau loba bacot dia mah, mantap kita itu. Sia geus bener-bener kelewatan anjing. Maafin aku mu. Ayo pulang. Gue gak nyangka gue sejahat ini. Gue gak ada gunanya di dunia. Mending gue nyusul mereka. Apal si Lucy? Nyaho? Eta saha? Incuna Chihuahua. Si anjing. Anjing rada gelo anjing. Action. Geus we mu. Ari saran ti Amang mah mending muka dia hate jeung soge anjing ya tadi ngomong ya. Dok deh, hiji langsung. Aing geus keluar anjing. Aing geus keluar goblok. Nges. Tong loba bacot. Bieur ngadengin lagi kalau don para cai aku kasih ku puji dan baju dudut. Alah kajugut di badanmu biji dasa aing ngomong. Si anjing. Syara jig. Bela naon teh? Tengol Kita tengok teh. Jig. Wah langsung dulu. Ya, jig. Wir. Anjing jangan aja. Hey, itu ininya lagi udah gitu. Gua mati aja. Baca tadak. Ti anjing.
Bodol sero. Samarukna teh mole. Hatur nuhun ka sadaya baraya anu tos satia ngabandungan ieu video anu teu rame, semoga makin seueul dan seueul. Salam nyaho, sampurasun.